Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kisah dan hikmah hikayat Ulqamah. Diriwayatkeun yen Ulqamah teh jalma nu getol ibadahna. Dina hiji waktu maneh negeri istrina nitah kabatur supaya ngawartosan ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yen Ulqamah nuju sakarat. Tayasane supaya uninga kana kaayaan salakina. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Ammar, Bilal jeung Suhaib bari saurna, ayeuna aranjeun arindit ka Ulqamah pek papatahan syahadat. Terus tiluan arindit Ulqamah di papatahan syahadat. Tapi ieu lisana Ulqamah teh ngonci, teu bisa maca syahadat-syahadat acan. Atuh terus aranjeunna ngajurungan ka hiji jalma supaya wawartos ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yan Ulqamah teh kitu kaayaanana, hese syahadat-syahadat acan dina sakaratul maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksakeun naha manehna teh masih keneh boga indung atawa bapa anu hirup. Jawabna, ibu namah aya keneh parantos sepuh pisan. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngutus si jalma yen ibuna Ulqamah upama tiasa mah kedah sumping ka Rasulullah, upama teu tiasa mah calik bae di bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari sumping ka ibu. Ari ceuk indungna Ulqamah kieu bahasana, awak kaula teh tetebus pikeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaula anu leuwih hak ngadongkapan ka mantenna. Bari terus indit naon kundang itu sanggeus tepung sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku mantenna dipariksa. Ibuna kedah sasauran anu jelas kumaha kaayanana putrana teh. Ceuk ibuna Ulqamah, manehna teh seueur salatna, seueur puasana jeung sedekahna. Saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kumaha ari kaayaan ibu ka putrana? Jawabna, abdi teh aya kakeuheul ka anak teh. Saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pedah naon ibu? Jawabna si ibu, manehna teh sok mentingkeun bae pamajikanana sareng sok nyieun pidorakaeun bae ka abdi teh. Atuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nembalan saenyana mah kakeuheul indungna anu matak ngahalangan ka Ulqamah tina bisa maca syahadat. Hei Bilal, maneh geura indit, kaula pangumpulkeun suluh sing loba. Ceuk indungna Ulqamah, kanggo naon suluh teh ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, keur ngaduruk Ulqamah. Ceuk indungna Ulqamah, kitu-kitu oge Ulqamah teh anak abdi Rasul. Abdi moal kuat tinggal anak diduruk. Dawuhan Rasul, ieu ibu, ari siksaan Allah leuwih berat jeung langgeng upama ibu palai supaya Ulqamah dihampura ku Allah. Ibu teh kudu ngaridokeun ka Ulqamah demi zat nu ngawasa diri kaula moal manfaat salatna, puasana jeung sedekahna salagi ibu masih keuheul ka manehna. Geus kitu ibuna Ulqamah nyarita, hei Rasulullah, sim abdi nyaksikeun ka Allah Ta'ala
ka malaikatna jeung kitab-kitabna sareng ka anu hadi di dieu ti golongan muslimin kabeh. Sayaktosna sim abdi parantos ridho ka anak abdi Ulqamah. Saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hei Bilal, anjeun gara indit ka Ulqamah, ili kana geus bisa anjeunna maca la ilaha illallah atawa teu acan." Bisi ibuna nyarita na Sulaya jeung atina. Kitu so teh pedah era ku kaula bae. Terus bila indit ku Bilal gereungeun yen Ulqamah maca syahadat. Cek Bilal saenyana mah kakeuheulna indung Ulqamah anu ngahalangan kalisan Ulqamah tina maca syahadat teh. Jeung karidoan indungna anu ngalancarkeun kana lisanna teh. Ulqamah maot dina poe harita keneh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngalayat nepi ka di kuburna. Sanggeus beres di kuburna anjeunna teh sasahuran bari ngadeg di pinggir kuburan. Sahabat Muhajirin jeung Ansor, sahabae anu sok ngaheulakeun pamajikannana mendeurikeun indungna, tetep ka manehna laknatullah. Malaikatna jeung sakabeh manusia Allah teu narima amal fardu jeung sunatna. Kajaba upama tobat ka Allah azza wa jal sarta terus nyieun alus ka indungna jeung menta karidhoannana. Ridho Allah aya dina ridho indungna jeung naon benduna Allah aya dina benduna indungna. Subhanallah. Kaum muslimin wa muslimat yang mendengarkan hikayah dan hikmah, mudah-mudahan jadi pelajaran besar bagi kita. Ternyata memang derajat kemuliaan ibu tidak bisa dibandingkan oleh kita semua, karena derajat ibu lebih tinggi daripada bapak. Maka dari itu kita yang mendengarkan Yusa dan hikmah ini menjadikan pelajaran yang sangat-sangat, karena ridallah birwalidain itu sangat memang nyata. Maka seyogianya kita yang mendengar mudah-mudahan walaupun yang sesudah berumah tangga, jika itu nisbat kita sebagai suami, maka surga tetap ada di kedua telapak kaki ibu. Dan ketika istri atau istri kita sebagai perempuan, ketika sudah menikah, maka surganya ada di suaminya. Jadi berbeda ya, ketika perempuan sudah menikah, itu surganya ada di keridhaan suami. Dan jika laki-laki sesudah menikah, maka tetap surganya ada di keridhaan orang tuanya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan introspeksi diri supaya hidup berkah dan lancar dan sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.